Aduh. Aduh. Ayo tuh buru eta sari jero. Aduh. Kayak gedeng deui. Ini teu oge aduh ditatahan ditatadi aduh. Ayo buru kan atuh buru aing teu kuat. Goblok. Aduh. Aku rindu pengen ketemu. Ning ayaan. Tuh, guys. Mang tuh baca. Nama bisa gitu. Jadi tibalik. Tempo atuh ku amang pan eta teh meureun lain we lalaki ya, ha? Sia meureunnya hayang nempo bobogogaan aing Ih sudina najis aing kudu nempo bobogaan sia. Teu pantes ya kalakuan gitu teh. Jaganya omonganna sok supaya we. Ngat. Manyokotkeun dongkrak tuh di ditu di kolong burukan. Iya kala. Iya pak. Ya. Aduh. Mana ada teh pak? Tah bau dia head coplok. Tah bau dia. Oh nu eta nya pak. Sia ngeser beh di ditu etik. Arek ya kita kala bagus mono cangjutna beureum badag Mat sia keur naon? Geus Ampun pak sumpah kembae urang mah budak keneh ieu mang can beger ieu lah kembae. Ini sia ngerakeun dewek sia belagu. Ari bapak sia ya we aing rek ngomean mobil ya. Heueuh keur liar. Kumaha tuh? Ngomean mobil mah urangnya bisa mang. Anu balik sia bisa Mobil naon wae oge bisa. Kieu oge urang mah jagoan ngomean mobil mah diajarkeun ku bapak urang. Sok hayo. Sok gerakeun ari sia bisa mas coba. Tuh nya teh hirup. Tuh. Teh hirup head. Ku urang coba omean. Ke urang buka heula ku dewek. Iya teh ti iraha mang paehna teh ha. Dieu ngadadak. Kelanya urang tempo heula mang. Sugana ieu nata. Wah, ieu mah akina mang geus goreng. Terus wayahna akina ieu kudu diganti mang. Soalna lamun teu diganti terus-terusan ieu bakal mogok deui nepi ka mana wae oge moal bener ieu mesin. Ari mana nyahokeun mesin teh? Ieu teh pan aki teh meunang anyar keneh kamari ngaganti ha. Maknya ena geus ruksak deui. Bisa jadi mang tapi urang cobaan heula omean ku urangnya tungguan sakedeung kela. Aing geus teu percaya ka budak eta teh. Kela mang tungguan sakedeung nya kela. Ieu panyakelankeun. Kela mana kuncina dieu? Kela. Mana dieu? Tah ieuna bangun mata. Tah mang ieuna mang tah tuh mang. Nya ieuna. Sok ayeuna hirupan coba tuh. Ayo buru. Yakin hirup teu? Aing geus teu percaya ka sia mah. Tuh kehead modar keneh goreng sia mah teu bisaeun. Kela mang urang cobaan deui sakali deui. Bisa teh sia teh ngomean mobil teh. Kade mobil aing mungkin ruksak ku sia. Da nu kieu patkeut mah gampang mang. Teu pira tah ieuna paling ge tah kabel ieu tah. Tah kabel ieu mang. Tah nu ieuna mang tah. Tah urang cabut heula kela. Tah. Nah, bisa teh sia teh ngomean mobil aing teh. Kade mobil aing mungkin ruksak nu diomean ku sia mah. Teu geunah hate aing diomean ku sia mah. Kela tah. Sok geura tuh hirupan. Anger teh hirup. Caduk lah. Sia bisa teh ngahirupan mobil. Sok geuwat ku sia cobaan geura. Mobil butut lah.
Duh. Goreng ieu mah mobilna butut yang sekolot piceun mang lah. Ieu butut. Tuh nya ieu. cek aing ge, sia teh bisa teh ngomean teh aing mah teu urang mah percaya teu sia. sanggup mang. Taluk. Mobilna geus kolot teuing ieu mah mang kuduna ge dipiceun. Geus teu bisa diomean kuduna ge dipiceun. Hah, ngomong naon sia? Aing teh hayang nyaho, pokona sia kudu tanggung jawab geus ngarusakeun mobil aing. Aing teh hayang tanggung jawab ieu lain kesalahan aing, ha? Aing teh hayang tanggung jawab da ieu teh lain kesalahan aing, ha? Sia tong nyalakeun aing tuh mobil sia anu butut. Pokona sia kudu tanggung jawab. Aing teh hayang nyaho, pokona sia mobil aing ieu teh kudu bisa hirup deui. Awas ya.